Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya mancomania para mancowar salam dunya. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu denya seorang aki dina acara dongeng Sunda anu dipancarluaskeun ti kanal YouTube Mancomania, tempat ngariungna para mancowar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa neraskeun deui hanca pamirsa anu katunda nya nyaeta lalakonna Wiratama si Jawara Gunung Salak alias si Jawara Bajigur Sakti nya. Anu nuju ngalalakon dina jejer carios nyaeta Nyungsi Rajapati ayeuna nincak bagian atanapi episode ke-11. Ya dongeng rekan aki nyalira mugi wae katampi kalayan kabingahan tiasa jantan panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melerkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah oge kangge mulangkeun katineung nya. Kamangsa anu katukang zaman tahun 80-an, 80-an, 70-an, di mana urang teh hiburanna ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Aya nama dongengna aya di YouTube. Urang sasarengan ngeureuyeuh ngadeah seni dongeng Sunda supaya tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep loyo di negeri nyalira. Walau dongeng Sunda, walau Sunda, pamirsa mugi sadayana tetap dipabarinan kesehatan lahir sareng batin jembar mana gampil risi sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang keureueuh deui pamirsa, urang amparkeun deui samak kabitanana para atuh samakna sor bajigur sareng kulu bisukna. Mangga kaparayun sadayana prung Setan perep besi hareugeun nyaksian kahebatanana Jawara Gunung Salak. Opat jalma kepercayaanana nyaeta para katua rampog anu kawilang sarakti tiwas saopatna di leungeunna saurang Jawara Ngora. Tejaka setan gasabelan ti mana manehna teh pamohalan aya jalma anu mibana tanaga jero sarongkah kitu. Kudu kumaha aing pikeun meruhkeunana. Gerenta setan perep besi dina jero hatena. Hatena sabenerna mah mimiti ngarasa seber tapi pikeun lumpat atawa jejerih. Mabur ti kalangan manehna era sabab di dinya teh disaksian ku puluhan anak buahna anu kabehna ge mencrong ka dirina ngadago parentah katuana. Barudak gempur ku Jamparing, pasukan Banah maju. Setan berep besi ngagorowok mere parenta. Waktu welasan anak buahna anu ngagandong Jamparing gancang ngajajar mentang Jamparing kana gondewa tuluy saterusna mah. Rabu anak panah ting syariat ting belelesat sakabehna ngahujanan ka arah Wiratama. Ya! Wira ngagerohan daruan. Kakuatan tenaga samagaha bulan kaluar tina bahamna saterusna dua leungeunna ge didorongkeun ka arah welasan Jamparing anu harita ngahujanan ka arah dirina. Wubu dius brak brak duar. Welasan Jamparing remuk pada rotong. Bubuk mancaura samemeh tepi kana sasaranana. Sesa tina kakuatan tenggelan samaga bulan terus ngadius ke arah rampog-rampog anu harita nyerakalan panah. Pus ceger berdubuai 15 rampog buyar racleng kasapu bari tina bahamna kabeh nyemburkeun getih seger dua imah oge milu kasabat ancur runtuh paburantak.
Nu masih hirup gancang malunur gimir ningali wawasen si jajaka. Beungeut wira jadi pikasieun awakna oge jadi ngagedean ku sabab ngagolakna tenaga inti samagah bulan anu aya dina dirina. Hayo gancang gulakeun, maju bubuk palumpuh urat. Setan berep beusi ngagero deui mere parentah anak buahna. 10 urang rampok teh maju bari ngodok kantong kain anu meuli tina cangkengna. Sigana maranehna teh rampok-rampok anu khusus marawa nyaeta bubuk palumpuh urat. Wur wur wur, bubuk warna koneng mawur diawurkeun ku 10 urang rampok ke arah Jawara Gunung Salak. Wira anu geus teu bisa ngadalikeun alam pikiranana atau kasadaranana geus sulang seling. Ukur gerak ngagunakeun pirasat jeung naluriahna apa lamun aya bahaya nu ngancam tina bubuk nu diawurkeun ku para rampok. Wira teh niup ka hareup dibarengan ku dorongan 2 dampal leungeunna. Wus, kelebug seor. Gelombang angin tiis anu badag jeung tarik kacida nyapu ka arah bubuk koneng anu mawur. Bubuk koneng racun palumpuh urat teh kasapu mawur ka arah gorombolan para rampok. Waktu para rampok pahibut langsung bae jerung-jeleng baheula-heula ngajauh sabab apal sakumaha ganasna racun palumpuh urat eta. Nya tapi na tetep bae sababaraha urang mah kaburu nyeseup kana eta racun. Aya kana 12 na rampok anu tuluy dadalik deugan sosolontodan saterusna namru ngajarongkeng teu walakaya kawas kapuk anu kaibunan. Sakabeh urat-uratna lalumpuh sakujur awakna teu bisa deui pikeun digerakkeun. Sesanak buahna rampok setan pereup beusi geus eueuh nu wani maju. Kabeh ge katampo geus teu boga kawani pikeun yang hareupan wiratama. Maranehna ukur ngepung di jarak anu anggang. Daek teu daek setan pereup beusi kudu turun sorangan ka kalangan. Yang hareupan si jajaka tanggoh anu elmu jeung tanagana luar biasa. Rampok setan pereup beusi ngudar pakarangna anu meulit dina cangkengna mangrupa rantai wajah nu tungtungna teh dibandulan ku beusi buleud anu pinuh ku cucuk sarareukeun. Yung wung 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 bandul beusi diputerkeun di luhur sirahna. Sorana ngahiung pikasieun. Wira ngajega paramana teu riuk-riuk malah tetepana tambah beuki seukeut jeung galak pika gimireun pikeun lawana. Hiuk wut blesat. Bola besi cucukan teh ngadius tarik ngarah kana sirahna Wira sigana bae hayang langsung ngabencarkeun sirah musuhna. Wira teu nyingcat atawa nyingkah. Kana eta panarajang da puguh manehna geus satengah teu sadar. Bola besi cucukan teh ku Wira kalah dipapag ku hembatan leungeun kenca. Hiuk peledak celeng. Bola besi maceleng malikan ngarah kanu bogana. Leungeun Wira teh cecel bocel sabab dilapisan ku kakuatan tenaga inti samagah bulan. Wut ceger wur taneuh mawur sabab kahanca ku bola besi sedengkeun setan pereup besi masih keneh kaburu ngagajleng mundur nyalametkeun dirina. Si kapala rampok teh holohok bengong nempo bandul besi cucukanana sababaraha cucuk pada rotong bandul besina oge katempo rada kentob. Edan leungeunna leuwih teuas geuningan tibatan besi. Aing kudu leuwih hati-hati dina nyang hareupan ieu budak ngora. Geurantesna setan berep besi.
manehna ngagerakeun deui pakarangna hiuk wung 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 siur wut. Setan beureub beusi ngulinkeun deui pakarangna bandul beusi ngolebat ngababat ngarah kana dada Jawara Gunung Salak. Wiratama tarik beureub katuhuna ka tukang sajajar jeung tak-takna sawaktu bola besi cucukan ngadius datang. Sawaktu datang nyantong teu antapara deui dipapag pisan ku peureupna Wiratama hiu cileger brak. Bandul besi belah jadi opat bagian kawas kado anu menang murah. Setan beureub beusi ngaranjug lain dikieuna manehna mimiti culang cileun. Tapi nempo anak buahna anu masih aya puluhanna rentul neuteup ka arah dirina kawanina nambahan deui. Aing teh can eleh. Naon marina kudu jejerih, kudu mabur. Aing can matakeun sakabeh pangabisa aing. Candang tu awakna ge sanggup nahan tenggelan beureub beusi aing. Oge ilmu andalan aing anu sejena. Setan beureub beusi masih nyeklan rantai wajah pakarangna anu geus eueuh bebandulna. Manehna muter-muterkeun deui rantai wajah tuluy bari ngagero rantena disabatkeun ka arah Wiratama. Hiuk put rantai wajah ngahemat, Wira tetep ajeg nangtung. Sawaktu rantai wajah datang rek ngababuk kana beungeutna. Leungeun kencana tapis gancang newak eta rantai hiuk gep guriwel. Rantai ngaguriwel meulit kana pigelang Wira. Setan beureub beusi narik rantai wajah sakuat tenaga. Tapi ditahan ku Wira, duanana atuh jadi ngadu tenaga patarik-tarik. Setan beureub beusi tiba berageg narik rantai wajana, tapi sanajan geus ngerahkeun tenaga luar jeung jerona, rantai pageuh teu bisa katarik. Sakalina leungeun Wira ngagentak narik rantai wajah atuh kalayang bae awakna setan beureub beusi anu sakitu jangkung badagna teh. Katarik ngalayang ka arah Wira. Sanajan reuwas setan beureub beusi masih ngawasa kana dirina. Manehna ngawatak tenggelan beureub beusi andalanana. Bari ngalayang ka arah Wira, katua gorombolan rampok eta ngaheumbatkeun beureub kencana anu geus rubah jadi hideung herang kawas tina beusi. Salila ieu can aya lawan saurang ge anu sanggup nahan tenggelan setan beureub beusi anu bisa ngancurkeun batu pangteuasna sarta sanggup ngajebol wajah anu pangkandelna. Hiuk sewuk beureub badagna setan beureub beusi ngadius bangbaraan rek ngancurkeun sirahna Jawara Gunung Salak. Tapina Wiratama gancang mapag ku peureub katuhuna hiuk beledag dua peureub ngadu teas. Alah! Setan beureub beusi ngagerung tarik awakna meceleng ka tukang tuluy labuh nang karak pengkang kedebut. Setan beureub beusi teh muringis nahan ka nyeri. Peureupna katempo ancur teu mangrupa ti semet pigelangna. Leungeun kencana jadi ngaplek lumpuh teu bisa pikeun digerakkeun, getih ngucur tina tatuna. Setan beureub beusi gancang notok urat-urat tina leungeunna anu kenca anu tatu. Pikeun ngeureunkeun getih sarta ngurangan rasa nyerina. Hiuk trok trok. Sret ret getih teh saat lalaunan manehna nguniang hudang. Panonna mencerong ke arah Jawara Gunung Salak beri huntuna kakerot. Leungeun katuhna nyieun sababaraha gerakan dibarengan ku biwirna anu kunyam-kunyam mapatkeun ajian andalanana anu katelah setan ngaluluhunung. Podar si ayeuna mah. Setan beureub beusi ngagentakeun dampal leungeunna ka arah Wira. Barasat aya sinar beureum semu hideung ngabarasat tina dampal leungeunna setan beureub beusi. Di tarajang samodel kitu tanaga inti samagah bulan kalaka beuki motah ngagalura dina jero awakna Wiratama.
Awakna Wira beki mudik-dik ngegedean, dua dampal leungeun ngadadak ngagentak mutahkeun tanaga samagaha bulan anu geus teu kawadahan. Wut parasat des prai sinar beureum anu keur ngabarasa teh peurai saharita sawaktu kateu meragu kakuatan tanaga inti samagaha bulan anu tanpa rupa jeung tanpa sinar. Tenggelan samagaha bulan terus ngadius ke arah setan perep besi sanggeusna ngabuyarkeun sinar beureum tina jurus setan ngaluluh gunung. Setan perep besi ngaranjuk reuwas tiba baranting manehna teh miceun awakna kagigir pikeun nyalametkeun dirina. Sanajan geus satekah polah nyingkahan tenggelan lawan, tetep bae awakna masih kapecelengkeun ku hawa kakuatan samagaha bulan. Celeng kalayang kedebut. Aya! Setan berep besi ngarasakeun leungeun katuhuna kawas dibungkus ku lapisan es anu kacida tiisna. Leungeun kencana lumpuh sarta tatuparna sedangkeun leungeun katuhuna kaku teu bisa deui pikeun digerakkeun. Aduh, silakan bisa modar lamun tetep nagenan ieu jajaga. Leuwih hade aing nyelametkeun diri heula. Bareng-bareng bae setan berep besi teh lumpat ninggalkeun kalangan tarung. Manehna geus teu madulian deui kana puluhan anak buahna. Tapi nah hiji bayangan bodas ngolebat gancang kolebat jeleg. Wiratama harita geus nangtung ngajega ngahadang setan berep besi. Gep. Beheungna setan berep besi teh dicekal pageuh ku leungeun kenca Wira. Sorot panon Wira katempo galak pikasieun sabab geus leungiteun kasadaranana. Aduh ampun kaula taluk kaula minta hirup ulah dipaehan kaula sejatalu kasalira ampun cek setan berep besi lumengis menta dikarunyaan. Taya gunana menta ampun ka Wira anu keur poho kana temah wadina. Wira geus teu bisa ngabedakeun mana bener jeung salah. Geus teu boga rasa karunya atawa welas asih sabab awakna geus sapinuhna dikawasa ku kakuatan tanaga inti samagaha bulan. Kerakak kadenge sora beuheung anu remuk. Kolosot bro, awakna setan berep besi ngalumbuk teu bisa usik deui sanggeusna dilepaskeun ceklanana. Katua rampok gerot teh tiwas ngajapapang dina kayan beheungna milai. Wira ngagerem tarik, dua leungeunna digentakeun ka sagala arah, ngaleupas kakuatan tanaga samagaha bulan anu geus teu kawadahan. Hiuk. Wut ceget, duar, wut bleduk, duar, geleger. Jelegur. Bleduk. Buat. Wira ngamuk nguak ngawik naon bae nu aya di dinya ditarajang. Puluhan rampok bira telumpatan. Baheula-heula nyelametkeun dirina sewang-sewangan bariting jereriting gorowok. Matak sawan kadengena. Sawareh raceleng tiwas kasambar ku tenggeulana Wira anu keur ngamuk. Jajaran imah-imah di lembur rampok hancur lebur paburantak diamuk ku Wiratama. Tatangkalan ting dorok-dok pada reunggas. Aya oge anu rungkad kacabut jeung akar-akarna. Kayan di tengah leuweung jadi pahibut. Matak kaweur, matak genjleung, manuk rabeng halaliber sasatoan ting gorobas lalumpatan. Alam kawas arek kiamat. Wira terus ngamuk sorangan ngalepas nguras tanaga inti samagaha bulan anu minuhan badana. Sanggeusna wareg ngumbar tanaga inti samagaha bulan sanggeus sakakuras sakabehna. Wira ngarasa leuleus manehna ngarumpuyuk nyuuh dina tunggul. Awakna kalotor ku kebul jeung getih-getih garing tina puncratan ti para ramprok. Bajuna oge sararoeh kitu oge calanana, sanggeusna akal sehatna pulih. Wira lumpat bari dadalik degan, ninggalkeun eta petempatan.
Wanci sariak layung. Di langit katempo hibar ku layung beureum. Dang daunan anu hejo ngemploh rubah warna jadi koneng umyang kawas emas sinangling sabab kasinaran ku cahaya layung. Barijeng ingkud-ingkudan lengkah Wira akhirna tepi ka sisi lembur kertas sari. Kang Wira, saderek Wira, Ayuning jeung Kuntara anu tita tadi ngadago di sisi lembur. Rasa ruas kacida tuluy gancang lalumpatan muru ka arah Wira. Bari katempo hariwang. Ayuning jeung Kuntara teh ngarasa hariwang pisan sabab awakna Wira dipinuhan ku getih anu geus garing bari jeung kalotor oge rangsak sararoeh. Ayuning gancang nyamber awakna Wira anu harita nyolontod labu. Kang, meh bae Ayuning teh ngacelakeun cipanona sabab ngarasa sedih jeung hariwang pisan kana kasalamatan Wiratama. Wira harita langsung ngarumpuyuk dina sangkehanana Ayuning tuluy kapiuhan teu inget deui di bumi alam. Kuntara katempo gugup jeung regeng manehna ge ngarasa salempang kana kasalamatan sobat anyarna eta. Ayuning ngarahu hatena ngemplong sanggeusna mariksa kayaan Wira, geningan Wira teh teu cecel bocel, teu tatu teu kunanaon. Awakna taya anu tatu hartina sakabeh getih garing anu narempel dina badana teh lain getihna Wira sorangan tapi getih musuh-musuhna. Hate Kuntara mah ngarakacak, ngarasa sedih jeung kataji kana kahadean hatena Jawara Gunung Salak. Padahal lain sanak lain baraya wawuh ge acan lila, tapi Wira tepi ka toh pati jiwa raga pikeun melaan batur, melaan kula wargana Kuntara. Wanehna geus bajoang luar biasa beratna, gancang bawa ka lembur satarawat anu hade, kadenge sora anu nyarita. Apa man guru, nah saderek Wira moal kumaonam kitu? Cek Kuntara sawaktu nempo Ki Sentanu geus hadir di dinya. Ki Sentanu cinggo di sisieun Wira tuluy mariksa kayaan awakna Wira. Ulah salempang, Jawara Gunung Salak kukur beakeun tanaga. Kureureuh ge bakal pulih deui. Hayu, urang bawa ka lembur. Cek Ki Sentanu. Aduh geus kitu mah regayang we Wira teh dibawa. Kegancangan dibawa ke lembur ku Ayuning jeung Kuntara bari diiringkeun ku Ki Sentanu. Dina kayan kitu hiji bayangan oge ngolebat ngamegatan kanu keur laleumpang kolebat jeleg. Saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum ngajegan nangtung di jalaneun. Lengan kencanang elek boboko sedangkan lengan katuhna nyakla nyiru dina luhureun sirahna. Eta kunaon si Kasep eta? Hah? Kunaon dikumahakeun eta teh mani tepi ka rangsak kitu? Aduh, hariwang ieu. Eta kunanaon bi ieu mah kapiuhan hungkul, cek Kuntara. Ah, syukur atunya. Geura urang bawa urang deureuh urang ubaran ku awug sakti ibi geura. Geura bakal timbul deui tanagana rosa deui, bakal jag-jag deui kawas bihari. Tah ieu sok Kasep geulis. Eta si Amang ieu. Sok nyanak geura ku kurau tah alias urap jagong ieu teh amis oge ieu teh raos kareueut oge. Sok jadi gulaan di awuran ieu teh kalapangora sok gurih raos geura. Pamiarsa mancoman ieu da waktosna sep sok jarajan heula mending jajan awug tah amis. Sok matak dedeyeun awug ibi mah. Dede. Pohara pamiarsa. Kuno rojalna Bisarwiti urang cekapkeun heula atunya dongengna dugi ka dieu lalampahana Wiratama si Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti. Kumaha nasib Wira salajengna, kumaha lampahan salajengna urang antosan di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran dongeng-dongeng Aki. Sadecan Aki amit mungkur bade ngabsen heula sakedap tos lamit teu ngabsennya.
Aya saha wae aya Kang Ujubile ti Pontianak saurna Manco. Atur nuhun Kang Asep Kurniawan oge. Hadir aya Bahagus Setiawan oge nya. Anu Manco bari di sarangan klub suuk saurna aduh nikmat cenah. Walia dongeng Suna walia kisuna ti jati handap ya kasepuhan Kang Ode Mulyono oge nya ti palihan Cimahi. Ki Master teh Kang Hen oge nya hadir ti Uber. Kang Deni Rosyandi oge Kang Andri nya. Kang Uri Samsuri oge Kang Ade Sukarna sareng Kang Rasim Hazim hadir sadayana. Kang Samsudin OZ, Kang Dede Sumitra, Tras Manah ti Sumedang nya hadir Manco Tras. Kang Tajudin Pijit oge nya. Mantul saurna Hebring ki atur nuhun sami-sami Kang Abror ti Keragilan Banten. Kang Herman Hermawan oge nya. Bade mesen awuk saurna ka Bisarwiti. Aya Kang Suhendi Manco Mania hadir atur nuhun. Kang Wawan Setiawan oge nya. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir Manco. Waalaikumsalam. Nyung si Rajapatina tos hadir deui ki atur nuhun mugi aki ayeuna kawilujengan sareng kawulian amin amin ya rabbal alamin. Ti balihan Kircon aya Kang Taufik Abadi teh nya atur nuhun. Teh Yulina Belia oge Manco Mania Sajati ti Tasik Malaya Bu Dokter teh. Kang Prabu Arjuna ti Banjarna Manco Mania Banjar oge Kang Agus Somantri Manco Mania ti palihan Garut. Teh Linda Imut ti palihan Bandungna. Teh Intan Ramadhani oge ti Garutnya. Teh Tami Maliha ti Ciamis. Aya Kang Setia Budi anu Manco Mania ti Tasik Malaya nu biasa bari nyoroput kopi sareng upload. Teh Suliani ti Cianjur Mekah. Jedahnya hilap aki ti Cianjur nya pokona mah. Kang Dede Sulaiman oge nya. Tur nuhun. Mugi aki sehat tur di paparenan rezeki anu barokah amin amin kitu oge sawangsulna nya. Kang Dede Sulaiman hatur nuhun pidoana oge ka sadayana anu parantos hadir nyarengan aki. Mugi-mugi wae sadayana pamirsa aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna nya. Tetep sarehat jaga lancar rezekina lancar sagala rupina pokona mah. Jodona oge anu teh can penak atuh enggal dipenahkeun anu tos penak mugi langgeng samawa nya. Anu teh can gaduh damel ulah putus asa kedah tetep berusaha. Henteu damel atuh urang teh nyiar kipayah di usaha nu sanesnya boh dina jasa atanapi icalan nya atanapi naon we nya anu halal sareng barokah. Mugi-mugi kaijabah sadayana pidoana oge cita-citana Manco Mania sadaya amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu tiasa kapihatur wengi. Akina mit mungkur heula urang tepang deui di sanes episode. Panginten sakitu heula nu kapihatur akina mit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.